Air seri-seri lah terpanggil jangan anak-anak ya, orang prank sekalian. Aduh, 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 mak, ya penyakit iraha, ya mikir wae, untuk, kata dede, pangnean sana kita teleponan dede, kuat, buru-buru dede. Oh ya udah teleponan udah mah, tapi. Halo A. Oh, aya naon Ieu si Imang ngariku ketetuluyan. Hayang budak ngariung cenah kabeh. Oh wayahna pokona bejaan kabeh anana. Kirahan lila. Nah, tuh kabar. Oh wayahna pokona bejaan kabeh anana. Nya atuh. Karena atuh ka duit kumaha ieu teh. Bisa Allah lah lamun nyaseke kadinya ieu nangan heula keur rodana heula neng. Nya. Oh, atuh. Duh, kudu diteleponan ieu nu jauh ieu si Cikal aya pergawe teh gitu. Assalamualaikum. Kang. Iya cenah si emak gering cenah Kang. Kepalakan dan waktuna dihala dipanen. Halo. Waalaikumsalam. Wahai. Oh. Emak ada damang. Ribu. Bingung urang oke. Kumaha tuh Kang sudan akang atuh wayahna cenah kudu ngumpul jeung isuk jeung pageto. Kumaha tuh tas rumah sakit? Ayeuna aya di mana? Oh, di Gulung di Bumi we nya. Ya, insyaallah tak akhirnya. Ya. Saya orang langsung enggak ditu. Gua jangan nerima. Orang dengan Gulung sekalian. Ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Nya atuh. Ya, waalaikumsalam. Iya, datang tak. Telepon nih, kacang. Oh. Naon si Magring? Aduh, aing mah. Yang berjaga motor keur diomean atuh. Oh, tuh. Ini orang yang malah motor. Cung, kalem euy. Urang ieu heula. Kunaon deui si emak teh? Aduh. Emak kerasa naon atuh? Duh. Mama yang ngumpul we jeung anak mama biang teh mama ayeuna moal kuat meureun geus teu kuat mah teh panyakit teh teuing kumaha ya teh sageurna iraha teuing sager teuing moal mah teh ieu teh bingung mah teh oge yang jeung anak ngariung mah teh teu penting ya ngagibri gue ditanya kitu ki hayang naon aduh-aduhan Atuh geus dibawa ka masyarakat can. ai rumah sakit kitu alin semua sakit tah jadi nya salah ari eta sampean kunaon mun siga mutu kitu bareng. Ini mata ge nu mawi sedikan tuh teh ketinggang awi kamari teh. Karunya teuing. Sedikan teh nah tuh nu sawareh cendara datang ieu. Sakang Dadin jeung si Baim can kadara rieu. Tah cenah ari eta ku ari telepon teh. Telepon tadi teh ngomongna mah heula sok we cenah ti heula sanes rusuh-rusuh teh ditu teh di titik kebon teh. Ka dieu. Mana geuning dacar mall. Kumaha tuh teh? Wah, eta. Ari maneh naon jeung rusuhan atuh Bukan cuma atuh urang kalem meuni. Bang, lagi kunaon? Sing cager atuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, sakang dengan ngadieu tah. Kumaha mah teh? Sehat, Kang. Kieu we tinggal itu. Sehat ah. Alhamdulillah. Ieu kunaon ieu? Euy, ngireubeuteung meureunan eta mah. Kumaha tuh mah teh? Mama kita teh kuat di penyakit geus teh iraha sehat-sehat nah ieu mah teh gering-gering we pagawean teh. Ieu teh sudah baraber ka mana ieu? Tuh, dalapan urang karek datang tuh Eta we ta si bungsu tanyakeun da si bungsu teh jeung si Eteh nu di dieu mah. Kumaha? Dari ya tararangna kumaha mah teh? Tah can kumaha mah teh ditaros teu nembalan kumaha aduh we panas diri sawengi oge. Bari dicana ka rumah sakit aya BPJS, da dibayar ku es pada moal ditarima ku kumaha oge. Tuh jeung dibayar ku es ari EPS naon, es mambo. Kuduna bawa lain masalah bayar mah kewe kumaha keluarga kabeh gitu. Segala game. Sok udah. Sok guys. Bisi mah aya PPJ wasiat ke amanat ke anak. Udah Sok udang aja. Adapkeun ka si imam si wasiat. Sok. Geus tong cerik wae atulah geus we nu geus suka kembali tinggal ieu. Nah ya, batul mah yang cerita si emak ieu mah kadang ngajar dokter itu. Ngajar dok naon? Dek naon atuh nu cerikan si emak tuh lah tuh cerikan si emak mah ikhtiaran dek yang cerikan si emak mung urang mah da sukuna kira romeheun. Ya abah naon kan itu. Dapan aing tekar gering ge sarua. Maksakeun pan ka dieu teh. Ayeuna mah anak geus karumpul kabeh mah teh dek mere wasiat. Wasiat naon atuh teh mah teh? Tanya ku maneh tuh wasiat naon? Asara luasnya. Rareuwas kieu wasiat kitu. Aing cuma teh mere kita meureun tanam 2 hektar. Nah, mana makan? Ngarep-ngarep arisan atuh kumaha? Ngarep-ngarep arisan wae maneh mah. Gering geus saos-saos garoreng pikiran. Ulah kana arisan ke deui eta mah masalah arisan mah. Aya nama mah ieu putra pengaputra sadaya lulus tempel nya pilih aya unak-unak lima di tiaran to sudah baraber ka rumah sakit gini. Kalaki itu walaranana gitu. Cing beda cari wasan tim mah beda aya wasiat ka urang kali ka mah ka putra-putra teh. Mama pokona mah dek mere wasiat we ka barudak mah teh. Mak tong ngiros ka mana wae mah teh ngemu, tinggal nu bungsu tuh panglumpatan ka saha da ka indung. Geus tong diceritakan wae karunya ka si emak Sok deui. aya unek-unek jelaskeun. Mama tong nyarios gitu dede direk jeung saha. Terus Jep. Nah bacan ka teh nu cerik teh. Buhitut. Ma ya putra-putra tos karempel sadayana emak teh bila aya unek-unek nu disebatkeun wasiat teh wasiat naon atuh nu sahara riwang na janten putra mah kahoyong ada sehat deui sabihara-bihari riung mungpulung silaturahmi urang sok sanos tebih oge geuning ngurunyung we teh burung ada ngu emak teh damang anger we ka dieu gitu terus ngariung sadayana atuh aya karempel putra-putra bade wasiat naon atuh cing hoyong terang. Teh lamun emak keun maot ulah dibawa kana ambulan emak mah. Pokona mah omat ulah dibawa kana ambulan mama. Gotong ku sararea ku anak-anak mama. Terido mau dikena ambulankeun mah mama. Kumaha nya ieu mah gini kieu kayang nya asa ku araraneh zaman geus modern kieu. Eta sampean ada setuju nyeri eta kumaha? Tuh Kang bareuh sedikan tinggang awi tadi teh. Kumaha itu nya ieu. Tanggung jawab hiji nu jadi anak kan nu jadi indung da pira ku indung diterlantarkeun. Jeung kana ambulan, bukan mobil. Saararaneh. Terus tanya di wae nama nu bener. Nah, mak meni alim deui cenah kana ambulan teh kunaon? Aya naon mak teh salaresna? Koyong ku putra we sadayana. Sok atuh mana buka sakedap mah meh Ya putu. sok wasiat mah sok kadang ku sadayana. Sok Kan tahan-tahan lah sok. ai mah na make jeung kanu ambulan atuh pada kenal kanu ambulan teh. Gesekeun aya. Mama terido dibawa kana ambulan teh. Pokona mah sok mabok. Asa